Nah, ayeuna urang nguseup spotna ka solokan leutiknya, target lauk bogo. Tuh, saya sudah mau akuariumna tah, kanggo wadahna nya. Ayo we lah, lanjut saja. Lanjutkan. Nah, ayeuna saya menggunakan umpan ieu tah, cacing. Cacing beureumnya. Spot kurang cobaan saja di sini dulu. Mudah-mudahan ayah bogo auranti nya. Tos heula, tos yuk kala. Nah, umpan cacing atos di ieu nya urang ansromkeun wae mudah-mudahan aya bogona. Ramat euy, kala. Ieu teh ngadadak, ieu situasi bade hujan tuh, terus mendung, tapi teu naon lah. Urang ajaran wae. Mudah-mudahan seprek bogo. Nilem naon weh nu beunang da aya kerenyedan euy. Euy, kerenyedan nama aya euy. Kala ieu teh karait kieu euy. Ngadadak ngeuseupna ieu mah. Bae nu penting mah rame. Nu penting mah nganclom deui lain rame mah henteu tah aya kerenyedan euy beunteur ieu mah beunteur. Tuh, naon eta mah leutik pisan euy, teuing naon. Bogo meureunana teuing naon. Kayu lanjut deui lah. Teh aya kerenyedan deui euy. Kerenyedan deui aya. Ngilem ieu mah meureun. Ya, set. Hiji dua tilu. Biasana bogo mah nyarumput tinu kieu ya. Tapi duka ieu. Kali dia supaya ngenyetrum tah kerenyedan nama aya euy. Tet. Mait euy. Bosan kita karait itu. Nah, ieu euy. Karait gitu mah euy. Sini saja lah. Ini airna tenang dah. Jangan aya bogo nu ngaliwat. Seprek, guys. Halo. Ikan apa ini? Ikan apa? Kurang kumaha heula. Aduh, ngarenyedna kieu. Aduh. Malam kieu aduh, Gusti Nu Agung. Pokona mah leungit segala rupa oge ku lauk ieu mah tuh. Ampun ieu lah, kurang ieu riris deui nya. Nah, jadi urang riris deui laukna sina kagede heula nya. Kan sina gede heula lah. Kapan-kapan urang useup deui. Nu geus rada gede mah urang ala. Yo, kade.